Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kana tiasa betepang dangu deui tiasa sesarengan deui sok sanos mung dicomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekop. Alhamdulillah tina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna sadrah karya Aukok tina dinten ayeuna teh bagian anu ka-10. Mudah-mudahan waena ieu acara dongeng teh ngajantenkeun panglipur kalebu panggebarah mana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekulakna anu sami-sami mika cinta bermika resep kana sini budaya Sunda. Mitra kumandara ramang dina dinten ayeuna nuhun pisan atur upami damang mah eta pisan anu diharepkeun siang cenah wengeun aku Aukok atuh ku kituna mudah-mudahan urang sadaya sing aya dina kinanjar kawilujengan. Mangga urang dilajengkeun ieu dongengna wilujeng ngadangukeun wilujeng mantap. Rung. Para mitra kaum dangu sadayana, jaki ngan saukur ngusap dadana ngomong henteu nanaon henteu. Astagfirullahaladzim, nah aing bakal mampu, bakal kuat gitu aing boga pamajikan kawas kieu. Gek harita jaki sanggeus beres salat manehanana diuk bari ngalange. Pikiranana kalah karas inget ka Satpira anu jauh tanah ka langit jeung Pitria. Aing jiga nama kenahna kerana lamun boga pamajikan bageur kawas Sapira. Astagfirullahaladzim, nah aing teh kalah mikir lain-lain, la ilaha illallah. Cek jaki harita bari ngusap beungeutna ngadon pikiranana inget ka Sapira anu memang wanoja beunghar anu geulis daek ngantir-ngantir kamanehanana. Jung harita jaki cengkat manehanana init ka dapur anu maksudna rek gegero tapi ningali gegerohanan geus eueuh. Kemana gegerohanan teh? Jaki ngilikan ke cai pas katingali di cai oge eueuh kur aya teh katel anu pabalatak. Kemana cenah gegerohan teh? Cek jaki ningali kana rak piring anu geus katingali piring jeung senokna harita geus ditanggeuhkeun dina panyimpenanana. Jaki harita nangtung bari neuteup kana piring. Saterusna ku jaki ditingali eta piring teh. Maksudna ditingali teh bisi bersih bisi henteu. Pasti nang Pitria nang saha deui. Tapi bersih atau henteu teh. Jaki bari diameuan tapi tetela. Eta piring teh seungit anu hartina bersih. Alhamdulillah Pitria geus teh kekero tapi itu katel meureun teu bisa meureun bae. Begitu ge aing geus bersyukur Pitria daek gawe. Ningali meureun kana panonna rungsep ningali nu kotor piring kotor jeung sejabana mah. Jika geuningan meuni bararesih ieu geus meureun geus disapuan. Cek jaki karak sadar yen di imah manehanana bararesih sampah nu aya teh wadah sampah nawe pinu. Belenyu jaki harita imut sorangan tapi tetela geuningan tinggalkeun ku aing teh meureunna gawe we di imah. Pitria cek jaki harita bari nagog di cai arek kumaha katel dikosokan seperti biasana. Geus beres kumaha katel jaki mawa katel deui anu maksudna seperti biasa we rek ngagorengan bawang. Geus jadi ilaharna jaki mah saban wayah kitu geus pasti ngagorengan bawang. Sedengkeun Pitria anu ngoronang harita ret ningali ka jaki anu keur nangtung dina tukang kompor. Dina hatena Pitria kok ngomong, si jaki meni capek. Akan balik istirahat sakeudeung salat. Cendar darah acan juga nama.
Geus katingali gawe deui. Apa geus dahar gitu? Cek Fitria harita. Anu kebenaran Jaki harita ngareret. Fitria gua giru harita ngelok tapi lagi katingali ku Jaki sanajan ngelok jika tengek oge. Manehna ngelok di kajero jika orayan rek tek beheungna. Fitria harita diuk bari ada bareubeut lantaran katingali ku Jaki manehna keur no. Si Jaki make jeung liek sagala deui. Fitria pagatingku kesel jeung jengkel hatena lantaran rasa rada era ku Jaki. Jaki anu neuteup kana lawang panto anu geus teu muncul deui Fitria teh tadi kursa potong we ngelok gura giru. Harita ngadan imut gelenyu. Ngarasa kagugu meureun. Ku sikepna jadi pamajikanana. Geuleuh ka dirina tapi teu burung we noong tina reregan. Fitria. Nah, ting. Rek nempo we make jeung ulah lol segala rupa. Aduh. Jaki anu leungeunna lincah. Anu motokan bawang bari jeung gorengan sakawas-wareh mah. Geus teu kaku deui lantaran manehna selama 4 tahun setengah jadi tukang baso. Tangtu lincah nakaranan leun. Wantukna ngagorengan bawang harita beres. Minyakna disaring kana botolkeun, pikeun mere pewangi engke dina baso. Jaki ngalanan keresek. Saterusna di jerona harita dibukaan. Anu tetela eta teh dengan pinang. Jaki ngagorengan pinang. Serengkeun sanguna katingali kakarat ciken yang ngejepret pisan. Anu hartina eta sangu geus beres. Sareng-sareng ka ambe. Meningeunana keranan ku Fitria. Eta pinang teh diolah deui ku Jaki. Seperti biasana. Bisa terusna Jaki oge nyieun sayur anu dicampur ku daging saeutik. Bumbu anu menang Jaki harita kamu pastina panggorengan. Fitria harita nu kaungas ingus di kamar. Jaki memang pinter mis masakna duh. Sayur nu kamari meningeunana keranan. Keur masak naon deui cenah? Cek Fitria harita na hatena mah hayang nempo. Tapi dah gengsina anu memang gede. Nuantukna Fitria harita ngedekul. Anu masih kena can batal lantaran embung kacai deui. Beuleut sababaraha waktu manehna ngedekul. Kesel di kamar pindah ka hareup. Jaki mah rewet teu ngareret. Lain teh hayang ngareret. Sabab lamun direret sok sieun. Fitria tambah itu tambah ieu. Mantukna kadenge salat Isya, nanti adan Isya di masjid. Fitria gura-giru init ke kamar Isya teh heula. Waktu teu karasa geus nyarelek nepi ka peuting. Ningali jam geus jam 8 deui. Jaki anu geus nyiapkeun jang dahar peuting geus siap jeung lauk paukna. Lengkap sagala aya. Sanajan Jaki ku tukang baso, kacida mentingkeunana sabab di imah teh aya pamajikan, aya awewe. Jaki anu teu loba omong itu jeung ieuna. Ningali pamajikanana anu keur nongton we anteng harita radio TV. Pok Jaki harita ngomong. Fitria ngareret. Bari neuteub seukeut ka Jaki. Ek tuang sareng. Ata nabi moal. Ayo bade tuang sareng. Ayo, akan bade tuang soalna mah. Cek Jaki harita teu nunggu jawaban. Jaki harita ngaleos deui ka dapur. Jaki meni. Fitria harita jengkel sabab manehna rek ngomong. Jaki geus kapuru ngaleos. Fitria harita jung nangtung. Da memang beuteung anu lapar. Kajenting kumaha oge.
manehna ngame tadi yen pasakan Jaki anu memang ngagoda kana selera manehanana. Neng Pitria harita leumpang lalaunan. Jaki anu kakarakek diuk dan nyokot piring atau sangu. Sanggeus deukeut red Jaki harita ngareret ka Pitria anu geunang tuh. Pitria, hampura akang teu bisa halus. Hampura akang kursa kieu-kieuna bisana. Teu bisa lebih ti kieu. Lain teu bisa sebentar macan bisa we meureunna. Pitria harita geus teu ngomong. Teu neuteub di ka Jaki. Kek Pitria harita diuk. Sor harita piring diasorkeun ku Jaki. Ditampanan ku Pitria. Pitria harita neuteub kana beungeut Jaki. Dina hatena hayang ngomong nganuhunkeun ka Jaki. Tapi teuing asa kakonci bibirna teh. Pitria ngada diantep. Sok. Jaki harita nu cengkat. Nu seterusna ngawadahan sangu kana piring Pitria. Kursa centong. Sok. Wayahna Pitria. Kuresep nu kieu. Cek Jaki bari ngawadahan kana piring nu manehanana. Pitria neuteub seukeut kana pinang anu geus diolah ku Jaki nu pinuh ku bawang jeung cabe beureum. Ya Allah, memang Jaki jago masak geningan. Aing oge mah bisa masak kawas kieu. Tapi kabitahan eta pinang. Cek Pitria harita. Bari leungeunna nyokot pinang anu make senok. Sambal anu katingali sambal goreng meni nikmat tangkaranan baguna teh. Oge aya lalap di dinya teh. Ya bonteng, segala rupa lalap aya. Pitria harita dahar. Pitria. Tara ngawulang sok. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Jaki nyebut bismillah na ditarikeun. Atuh Pitria harita jeung Jaki dalalahar. Dina posisi diuk pareup-hareup tapi eueun ngomong saurang oge jiga nu teu wawuh jeung jiga eueuh jelema. Dina masing-masing hatena matangtu meureun ngarobrol we ngan pada henteu kadenge ku saha oge. Sanggeus beres dahar, piring seperti biasa dibereskeun ku Jaki. Pitria anu init kacai harita ngadon kokocok leungeunna. Sanggeus ningali Jaki anu mawa piring kacai beri langsung dibersihan. Pitria kudu bisa ngajanteng we hunggul. Hayang nama ngomongkeun ke deui. Tapi teuing nya kitu teh gengsi anu leuwih kuat. Wantukna Pitria neuteub ka Jaki anu keur nagog bari beberes. Dina hati Pitria harita pok ngomong. Ya Allah, nasi Jaki teh dijieun tina naon atuh? Eta geuningan eueuh kacepena kerahanan. Mun urang mah engke deui. Red harita Pitria nanti Jaki ngareret ka Pitria anu keur ngajanteng bari ngahulang. Sanggeus beres bari mawa piring 3 siki. Jaki harita nanya ka Pitria. Pitria, naon? Mereka zaman. Pitria gideg. Tas, naon? Pitria teu nemalan. Leos, Pitria ngaleos. Jaki celeumeut. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kunaon Pitria? Atuh nemalan atuh. Jaki ngarengga panjang tapi kitu nanti terjadi pikiran. Ek diangsonan ku Jaki nepi ka mana oge. Kitu ceuk pikirna Jaki. Amun aing mikir-mikir ku teu kuat mah jelas teu kuat. Tapi hayang nyaho we. Arek diangsonan we ka mana hayangna cenah Pitria. Ceuk Jaki dina hatena.
Para mitra kaum dangu sadayana. Kitu jeung kitu kahirupan Jaki. Jaki anu teu mengenal lelah, Jaki anu teu pundungan. Ajen teuing ningali paroman pamajikanana anu model kitu. Tapi Jaki jeung teuing. Lain ku masalah bogohnya ka Pitria. Lain pedah Pitria geulis. Tak bogoh lamun kageulisan mah. Lamun dibanding-banding jeung Sapira. Eueuh bedana Sapira oge memang geulis. Jeung bageur kamanehanana. Saminggu di harita. Jaki jeung nu jadi pamajikanana eueuh perubahan naon. Anger seperti mimiti. Majikanana agbigeu. Jaki terus ngangsonan sakumaha naon anu disebutkeun dina hate manehanana. Jaki pas sore anu kakarak balik dagang baso. Seperti biasa, dagangna kores. Uras hiji-hiji acan. Loba di jalan oge anu nanyakeun Mang Jaki aya keneh eueuh. Jaki nemalan teu kueuh we bari seuri, lantaran memang basona beak. Jaki anu terus-terusan ngagunukeun duit. Teu poho. Meuli keperluan itu jeung ieuna. Samalah Jaki boga pikiran aya meuli kulkas segala rupa. Lantaran karunya kana jadi pamajikanana sanajan ku kitu oge pamajikanana, tapi Jaki tetep boga pikiran yen eta mangrupakeun pamajikanana. Salagi pamajikanana teu nyimpang, salagi pamajikanana aritan teu lunta, Jaki bakal satia satuhu kana jadi pamajikanana. Kitu nu aya dina pikiran Jaki. Kakarak balik Jaki harita ka imah. Jaki anu uluk salam. Assalamualaikum. Pitria. Ya Kang mulang ya. Assalamualaikum. Kemana Pitria? Sare gitu. Panto dibukakeun ku Pitria atau ku Jaki. Tapi tatela teh dibuka kunci. Astagfirullahaladzim, kemana Pitria? Pitria. Pitria. Jaki leuwas ningali Pitria anu eueuh di mana. Red ka kamar Pitria eueuh. Astagfirullahaladzim, kemana Pitria? Jaki harita langsung init ke dapur. Pitria. Kemana nya? Pitria. Jaki ngeteyep harita. Red ngereret ke tempat mandi. Nyata ka toilet. Pitria eueuh sora. Brai dibuka ku Jaki. Jaki. Pitria ngajerit. Astagfirullahaladzim. Jaki langsung nutupkeun di panto. Ningali Pitria anu keur ngudar pakaianana rek mandi meureunnan. Jaki harita hatena langsung deg-degan teu pararugu. Sabab jelas atuh. Pitria anu keur nyang hareup ka manehanana barijeng tanpa busana. Ngaran-ngaran di kamar mandi. Pitria anu kaget, Jaki oge nu kaget. Pitria barang ningali Jaki mukakeun panto barijeng ditutupkeun deui. Si Jaki, aduh, sedua kali aing kepanggil ku si Jaki. Aduh. Kumaha ieu teh? Duh. Cek Pitria. Nu hantukna Pitria harita ngoncikeun panto. Jaki anu nangtung manehna meureumkeun panonna. Tetep sing dipeureum-keureum ge kabayang. Awak pamajikanana nu gumuling. Ngeplak bodas mulus. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kunaon da Jaki sakieu teh? Pitria teh di geroan teh dina malan. Jadi aing neangan ka ditu ka dieu. Mun atuh ngomong ieu kitu di dieu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Cek Jaki harita bari tetep deg-degan hatena mah. Patek teh kitu kumaha da normal Jaki teh. Jaki harita diuk. Aing rek bersihan heula baso we ah. Cek Jaki harita bari langsung keluar
tina paroman anu nada parada nonton nu era parada lantaran ningali pangawakan pamajikanana anu gumuling jeung deui memang teu make pakaian teu dicai rek mandi. Fitria anu geus beres mandina harita ngelolkeun sirahna di kamar mandi. Mana sana si Jaki teh? Dasar laki kurang ajar make jeung dengan kesempatan segala deui. Cik Fitria majarkeun teh cenah Jaki anu dengan kesempatan. Geus puguh salah manehanana teh nemalan. Jaki atanapi Fitria anu kaluar ke kateyepan ulang cileung harita panaona waspada. Sok sieun Jaki ngintip ceuk pikirna. Pika barang kadenge cai nu geuwar-geuwur di luar. Fitria harita melong keluar ngaliwatan kaca anu ngaboleklak. Geus ningali Jaki anu keur ngumah roda ka karareug-reug. Sahna Cek Fitria harita bari asup geura-geru ka kamarna. Manenan tadi geus salin di kamar mandi. Henteu deui make kamar nanti henteu deui make anu ka kamar. Sabab pernah kapanggih oge ku Jaki di kamar lantaran manehan keur salin. Kek Fitria harita diuk sang geus salin ngahuleng. Ingat ka Jaki cikeneh anu melong ka dirina. Anu tangtuna beureunan Jaki geus melong kabeh kana awakna. Lantaran ku kaget teh ongkoh ngadon ngajanteng we duanana oge. Boh Jaki nya kitu Fitria. Fitria anu teu buru-buru nutupan segala rupana. Jaki oge nya kitu lain nempo kesempatan atawa kumaha ger Jaki. Memang ngerasa kaget anu luar biasa reuas mentak buru-buru we. Sanggeus rada lila Jaki teh geus sadar buru-buru lompat keluar. Jaki sajroning ngumah roda. Pikiranna manteng inget kana cikeneh kejadian. Teu bisa dipopohokeun ku manehanana. Maklum. Jaki teh jalma anu kakara meureun ningali model karar itu mah. Sabenerna mah geus 2 kali ningali teh. Ngan dina waktu harita memang jelas nakaranan sabab Fitria anu nyangharep ka manehanana. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aing erak Fitria pajarkeun we meureun aing kitu-kitu padaman aing mah henteu ti tadi oge kurowokan puguh ge. Jaki harita ngareret ka jero imah. Nu katingali lampu geus caang. Sanggeus beres ngumah rodana, Jaki mawa mangkok jeung sajabana nu maksudna arek dicai nanti arek dicuci. Kayak brai harita Jaki. Muka panto make suku didorongkeun sabab kenca katuhuna nu hiji mawa emer nu hiji deui mawa mangkok dina leungeun katuhuna. Sedengkeun Fitria harita anu neuteub seukeut ka Jaki panonna anu binar neuteub ti mimiti datang asup tina lawang nepikakeun Jaki ngaleos ka dapur. Hate Fitria deg-degan ngarasa karunya oge ke Jaki tapi dalah dikumaha. Pikiran Fitria Jaki lain lelaki anu nepi ka cinta ku manehanana. Jaki lain lelaki anu nepi ka hayang ku manehanana. Sabab lelaki nepi ka hayang ku manehanana Randy. aing kudu kumaha sebenarnya ieu teh. Nah aing kudu patuh ka si Jaki. Kudu talu ka si Jaki. Teh yang teuing aing kudu talu ka si Jaki. Sing nyangge si Jaki bela ka aing. Kasep. Tapi si Jaki lain kabogoh aing. Jadi salaki sate aing direbeg. Bari jeung aing teu ngalakukeun nanaon. Gara-gara si Jaki anu sosok pahlawan anu nulungan aing. Kang Randy di mana lanjut Kang? Fitria nu dak dumadak inget ti ka Randy. Hatena dak dumadak cuat deh ka Jaki. Di mana Randy-nya? Jeung aing HP nekerana deui. Aing isupan kudu datang ka imah. Nya aing kudu balik meureunan. Sabab aing teu buka pisan alat komunikasi. Cek Fitria anu boga pikiran isukeun arek balik. Arek balik heula ka imahna nyatana
kabatun unggal. Manehan anak rek neangan HP da pasti aya di imahna, mah mungkin bapak make. Kitu cek pikirna. Jaki anu marsihan mangkok di dapur. Saterusna mereskeun mangkok jang isuk-isuk manehanna meh gampang. Sanggeus beres segala rupana, Jaki kakara bisa istirahat. Jaki lahir cai deui, jang ngeusian termos, nu saterusna manehna oge ngeusian kopi. Ingat kas Fitria, Jaki nyampeurkeun ka hareup. Fitria ngareret bari neuteub seukeut. Fitria rek ngopi. Fitria teu nemalan. Jaki oge teu peduli. Jaki harita balik deui ka dapur, ninyuh kopi sorangan. Sagelas henteu jeung nu Fitria. Sabab Fitria memang teu nemalan, hartina mungeun kitu ceu pikir Jaki. Kopi nepi ka melenghirna keranan, mantak nikmat ka ambeuna. Geus beres Jaki ngocekeun kopi langsung dibawa ka hareup. Gek Jaki harita diuk. Bari sila cekes ngahurungkeun rokok. Luput nginum kopi. Mani nikmatna keranan. Sedengkeun Fitria harita ngarasa amak tur kerum. Sabab manehna teh dipangnyieunkeun kopi. Jaki. Jaki hare-harewe teu ngareret. Jaki. Astagfirullahaladzim Fitria. Kunaon mani gogorowokan kitu? Ya akang aya digigireun. Teu bisa almad laun. Cek Jaki anu boga rasa kesel, heuda jelema Jaki teh. Ari kitu-kitu teuing mah anger we. Sanajan sabar oge memang kesel. Cukup ku hiji wae nyen kopi teh. Jaki ngareret ka Fitria terus neuteub seukeut ka Fitria. Fitria, akang geus nawaran kopi sabaraha kali ka Fitria. Kunaon teh nemalan ka akang? Arek tawan henteu. Langkung saya Fitria teh nemalan ka akang, ngawaler ka akang. Daripada ngabetem, ayeuna tos teu dipangademelkeun ku akang. Buktina Fitria amak kos kieu. Asal laki kesebelen. Cek Fitria harita mah jengket. Init ka kamar. Sanggeus nepi ka kamar, bruk Fitria harita ngabeubeutkeun karep kana kasur busa. Awakna dikerubung. Lenghap Jaki ngarenghap. Bingung ku pilakueun. Kudu kumaha nyanghareupan pamajikan anu heuras turang beuheung kawas kitu. Leuheung turang heuras turang leuheung lamun ngagugu ka manehanana. Da ieu mah ih. Bororaah atuh. Tapi Jaki jigahna hatena dijieun teuing tina naon. Sanajan kaayaan kawas kitu tetap tenang we Jaki mah. Kur bisa ngurut dada bari maca geus istighfar. Ningali sikap pamajikan anu kawas kitu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah ya Allah, mudah-mudahan abdi sing dikiatkeun ya Allah. Cek Jaki harita ret kana jam tetela geuningan geus 9:30. Aing can salat tasbih deui. Aing keur salat tasbih heula. Cek Jaki harita nu saterusna init kacai manehna rek ngalaksanakeun salat tasbih. Salat sunat Jaki memang teu ditinggalkeun. Dimulai salat duha, tasbih, tahajud jeung sajabahna. Kajeun teuing Jaki teg-teg cek paribasana intina Jaki anu memang hatena kuat, hatena hayang meunang pangampunan ti Allah tangtuna. Jaki sering ngalaksanakeun lain sering deui memang manehna sok ngalaksanakeun salat-salat sunat di luar salat wajib. Sanggeus wudu Jaki harita asup ka kamar Fitria anu keur dikurubung. Sabenerna Fitria ge teu sare ieu, ada dengekeun Jaki we. Kumaha ketakna. Jaki harita asup ka kamar Fitria. Fitria harita mukakeun panonna, tur mukakeun simutna saeutik ningali Jaki arek naon asup ka kamar manehanana. Si Fitria dina posisi anu waspada sok sieun Jaki kumaha-kumaha we meureunan. Tapi tetela Jaki anu nyamret sajadahna jeung Quran leutik anu numpang. Jaki init keterang imah.
Si Jaki rek ngalaksankeun salat naon cenah wayah kieu teh? Cek Fitria anu aneh, saban wayah kitu Jaki sok ngalaksanakeun salat. Ngorejat Fitria harita ngorejat bari gigisi. Nu saterusna ngoronang kawas kuda. Lol sirana harita ngelol. Urat teret kakenca ka katuhu. Kadenge Jaki anu keur gegerenengan bari nyekel tasbih. Anu hartina Jaki keur wiridan. Ulang Fitria ngahulang. Si Jaki getol-getol tinggi badana. Kakana ningali aing lalaki model si Jaki. Usabarna. Cek Fitria anu boga perasaan karunya. Tapi teuing naon? Hatena ku asa ku keheul-keheul teuing ka Jaki. Padahal Jaki teu pernah nyieun dosa ka manehanana. Justru manehna ditulungan, tapi nganggap tulungan Jaki teh anu hayang jadi pahlawan. Neng Fitria harita nu ngadekul. Ras inget ka Rendi. Rendi lamun dibanding-banding jeung Jaki, hate Fitria ngomong sorangan. Lamun dibanding-banding jeung si Kang Rendi. Memang lamun dina beungeutna dina tampang Jaki meunang sebenarnya mah. Tapi kunaon aing bisa boga-boga ting ka Rendi. Bener pada geus wawur lila meureunana. Para mitra kaum dangu sadayana. Waktu anu nyererek ka peuting. Kira-kira 10:30 uruluk hujan harita. Siga anu dicicikeun ujug-ujug bret teh gede. Angin oge sarua. Dabak lamun usun hujan mah terus we hujan. Angin anu ting saleor mantakeung kadengena. Ting perebretna sora gelap. Anu dak dumadak padahal mah tadi mah halodo kamari memang hujan tapi tadi beurang mah memang halodo. Fitria harita ngajerit barang ngadenge sora gelap anu memang gede na keranan nyamer beurinan kana tetangkalan. Aduh, Jaki. Fitria harita ngagorowo ka Jaki. Jaki anu keur maca Quran. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Fitria Jaki buru-buru harita Quran acul disimpan di nalureun sajadah. Jaki langsung lompat muru ka kamar Fitria. Anu katingali Fitria keur ngahodhod barang Jaki harita datangan gabrug Fitria harita ngagabrug nangkel kana awakna Jaki. Jaki. Nanti dia Jaki. Cek Fitria harita. Jaki nepi ka ngelel harita. Lantaran reuwas Fitria anu ujug-ujug nangkel kana beheung manehanana montel, sukuna montel kana palebas tangkengna. Fitria sabar Fitria. Cek Jaki harita bari dagdigdug hatena. Ek teh kitu kumaha atuh da. Sanajan pamajikan ge encan naon-naon manehna mah. Dipontelan kitu teh tang turek keur Jaki ngarasa geumpeur anu aya hinggana. Astagfirullahaladzim. Fitria, naon itu Fitria? Jaki. Jadi ya Jaki sieun dia. Cek Fitria. Jadi aya akang teh kudu sieun.
Cek Jaki harita beri ngusapan kana tong Fitria anu keur montel. Jadi itu mangara remak meureun jika ke budak orok we anu umur 3 tahun anu sieuneun. Ku gelap. Entos teh naon dan teh naon. Fitria harita culang cileung. Jurut Fitria harita turun. Luk tungkul era meureun dina hate namaku Jaki. Manehna anu geus rumasa montel. Pok Fitria harita bari neuteup ka Jaki. Jaki. Sieun. Cek Fitria. Jaki bingung. Tidak naon Fitria. Tidak naon. Tenang we tenang. Terus bobode. Cek Fitria acek Jaki jiga ke budak leutik anu ngabenyokeun. Fitria anu newa kana leungeun Jaki. Jaki. Dieu sarena. Cek Fitria gebeg. Jaki harita ngagebeg. Kaget anu kacida kagetna. Ya kaget keur Jaki mah. Tadi Fitria jika nu benci ka manahanana tiba-tiba ayeuna ada sare di dinya. Tapi lain ngajak naon, kur ngajak sare we maturan Fitria anu sieun. Tapi Fitria Dieu. Sieun. angin anu ting saleor. Ting berebet mani teu eureun. Hujan anu mau gede na keranan. Fitria. Di dieu Jaki. Cek Fitria harita beri narik leungeun Jaki. Atuh teu bisa kumaha deui Jaki teh gek eta diuk. Ya Fitria oge sarua diuk. Duanana mani rapet na keranan antara Jaki jeung Fitria dina peuting eta. Jaki anu terus dagdig-dug hateena. Fitria anu terus maksa kudu sare di dinya. Nyantos atuh. Akang sare bobo di dieu. Bisa kedap urang bari manera lampu. Tong heula Jaki. Nya sekedap. Cek Jaki harita terusna init ka dapur jepret pareuman lampu dapur. Nu saterusna init deui nyatana ka ruang tengah jepret jadi pareuman. Atuh ruang tengah jeung dapur teh harita katingali mongkleng. Geus kitu Jaki sanajan ragu oge. Jaki init asup ka kamana Fitria bari ka katayepan. Fitria anu neuteub seukeut ka Jaki. Jaki ngada nangtung lain deukeut lain buru-buru ieu. Lain buru-buru ieu nyampeurkeun ka Fitria. Jaki. Kamu tidak bawa di dia. Cek Fitria. Nya Cek Fitria. Cek Jaki ngak bari ungut. Buru harita angel disimpen dina teras. Anu kur aya karpetan hungkul. Di dieunya. Cek Fitria harita bari nyimpen angel hiji tamah selimut teh meureunan. Da selimut anu kabeneran aya 2. Anu kamari dipake ku Jaki hiji ngan disimpen di dinya. Selimut ditumpangkeun dina angel. Anu hartina Jaki sare di kamar. Tapi memang lain dina kasur. Renghap Jaki ngarenghap. Sugan teh aing rek ditasare di kasur aing nas aing geus deg-degan kieu. Cek Jaki harit. Gek Jaki harita diuk. Dia sungi terus bobo. Koledag Jaki harita ngalek koledag. Bismillahirrahmanirrahim. Fitria oge sarua ngagoledag tapi ai panonna teu cicing. Panona rua teret we ningali buricak reret. Ningali buricak reret. Atuh teu bisa sare Fitria teh dina peuting harita. Ret ka Jaki anu kakarek sagedeung Jaki mah geus kerek katingali. Jaki mah jeung sare segala deh. Batur can sare teh. Fitria bledag gede kadenge. Sora gelap anu teuing kana naon da meuni tarikna keranan. Neng Fitria harita nutupan kana ceulina. Deuh. Gulitik harita neng Fitria ngagulitik kana tukang Jaki. Nu saterusna montel dina tongong Jaki.
Jaki mare-hare we dasare tibra manehna boro-boro teuing kudu bisa begadang. Beurang oge sakitu capekna keur Jaki. Nya ge dagang baso cicing tapi da capek ai nangtung wae mejeng baso laris. Entang tu nu beunang teh suku asal leuleus. Sapeuting eta Fitria bisa-bisa sare teh kasubuhna. Fitria anu montel dina tukang ngenjakit anu teu dikanyahokeun ku Jaki. Seperti biasa we Jaki mah hudang 3:30 rek ngalaksanakeun salat tahajud da geus sigah aya nu geus ngahudangkeun atuh ka Jaki mah. Setiap jam sakitu teh geus pasti hudang lisik. Kumaha we carana? Barang ret kagigireunana katingali beungeut anu geulis nampeu. Sedengkeun sukuna anu ngaboleklak harita naek kenapa lebah ping-ping manehanana. Astagfirullahaladzim. Jaki harita deg-degan deui wae hate. Ningali anu geulis sarena motah bari jeung sagala rupa katingali lantaran keur sare bororaah atuh sare mah. Ya Allah. Fitria kunaon ieu teh? Menisok sagala rupa duh. Jeung Jaki harita bari lalaunan manehanana ngagulingkeun awakna. Tapi Fitria kalau beuki tariknya kelanana. Atuh daek teu daek Jaki kudu ngahudangkeun Fitria. Fitria harita ngarirgung. Fitria Brai harita Fitria anu nampeu dina beungeutna Jaki. Jaki. Fitria harita langsung ngagorelengkeun awakna. Rejat Fitria hudang. Jaki. Geus naonan penting? Fitria bari urat-uratkeun awakna, bari menerkeun awakna anu ngaboleklak. Astagfirullahaladzim Fitria. Fitria sorangan anu sare di dieu ditukangeun akang teu nyaho kapan. Masuk nangis kitu Jaki. Astagfirullahaladzim Fitria. Akang teu naon ka Fitria. Akang oge inget bieu. Jaki. Pasti mana geus kurang ajarnya. Astagfirullahaladzim Fitria, la ilaha illallah istighfar Fitria istighfar. Akang teu naon ka Fitria. Fitria sorangan anu ujug-ujug sare tukangeun akang. Kunaon atuh make jeung nita sare akang di dieu. Ai Fitria mung di deuketan mah. Asal alasan laki-laki. Asal bener. Fitria harita makan tebuguh nyebutkeun lelaki teu bener sagala rupa ka Jaki. Manfaatkeun batur wae. Fitria sugi-sugi geus ngahing-hing ceurik. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Cek Jaki harita beri cengkat terus ngaleos ka cai. Para mitra kaum dangu sadayana. Jaki anu jengkel harita geus teu malire di ka Fitria anu ngahing-hing dina waktu can rileut. Jaki ngaleos nangtung manehanana taya lian rek ngalaksanakeun salat tahajud. Fitria anu ditinggalkeun ku Jaki harita meka-mekan we pagaweana. Dasar laki teh boga cendok. Waning-waning ngaganggu batur. Fitria harita teu nyadar diri na anu sieun ngagulitikeun nu saterusna papareket nangkep ka Jaki sedengkeun Jaki mah teu inget dina nanaon. Jaki beres wudu manehanana ngadenge
kulutukna Fitria we. Bari ngahing ceuli. Kerjaki teu malire. Sabab manehna teu rumasa ieu kajenting kumaha oge. Jaki nu saterusna ngalaksanakeun salat we manehna mas tenang teu kapangaruhan ku sorat ceurik anu ngahing-hing sanajan teu tari. Jaki wiridan nepi ka waktuna datang salat subuh. Sanggeus kadenge salat subuh. Jaki anu masih kene ngadenge kukulutukna Fitria. Cacakan sakitu geus lila, Fitria masih kena inget we kukulutuk. Antukna Jaki harita keluar. Fitria barang ngadenge pantun ngagebrug. Kemana tadi si Jaki teh? Dasar laki kurang ajar. Cek Fitria. Saterusna cengkat. Pas nolol, Jaki geus teu katempo. Kemana tadi si Jaki teh? Jaki anu ngingkig lantaran ngadenge wae Fitria anu memang amek-amekan. Anu kapaksa manehanana lain kapaksa sebenarnya mah. Dina kontrakan eta kakarasa kali ayeuna ka masjid lantaran lumayan rada jauh. Aing daripada ngadenge nu para ruguh mending kena aing init ka masjid ye. Cek Jaki bari ngingkig we harita. Adenge panto gerbang anu ngagerit dibuka ku Jaki. Lantaran lantaran kesel jengkel di mana daripada manehanana kudu ngalawan ka Fitria mending keneh manehanana cenah mending keneh berjamaah salat subuh di masjid. Sedengkeun Fitria anu ngunag harita ka hareup lantaran waktu anu janari tangtu ngarasa keung keneh we keur Fitria. Kemana tadi si Jaki teh? Aduh, keselin ka aing gitu. Sehingga si Jaki kabur. Cik Fitria nyebutkeun teh kabur. Lol kana pantor anu teu dikunci. Fitria harita ngelol keluar sakedeung ketingali. Masih kena paroek sanajan lampu memang caraan. Tapi kemana tadi si Jaki teh? Buru-buru Fitria harita nutupkeun pantona deui. Cepret harita lampu dihurungkeun ku Fitria. Dasar si Jaki mangejung ninggalkeun segala kemana cenah. Fitria kukulutuk deui wae. Lantaran Jaki anu teu bebeja ka manehna ini keluar. Fitria anu rada tereret ka ditu ka dieu. Ningali ka dapur anu poek, murig-murig bulu punukna harita murig-murig. Nu antukna Jaki Fitria lumpat di ka kamar. Nu saterusna dikurubung ku simut manikahan aja kandelna. Segrek we atuh Fitria harita nyegrek. Lantaran memang dina waktu-waktu subuh jelema asa genah lamun dipepene ku simut. Jaki sanggeus beres wiridan sagala rupa di masjid harita balik. Sanggeus ngobrol jeung warga-warga anu nanyakeun kaayaan kabar Jaki kumaha. Jaki anu teu nantengaranna teu amek teu naon ka warga-warga. Cacakan manehna cek paribasana dikawinkeun paksa. Jaki anu memang teu dendam, warga-warga oge harita anu mararenta dihampura ka Jaki. Anu ayeuna memang geus jadi rumah tangga, jadi salakina Fitria anu ngontak di imahna Haji Idris. Jaki ngingking harita bareng ana teh leumpang nuju ka imahna Haji Idris ka kontrakan manehanana. Jaki harita nangtung hareupeun lawang nu katingali lampu imahna harita ngagebrak caang. Fitria geus udang gitu. Assalamualaikum. Cek Fitria cek Jaki. Assalamualaikum. Tapi eueuh anu lemalan. Terket brai harita panto dibukakeun ku Jaki. Tapi tetela Fitria eueuh. Astagfirullahaladzim, Fitria kemana cenah? Sare gitu. Fitria harita anu memang sare. Jaki keketeyepan sanggeus nutupkeun panto lalaunan. Jaki lol sirana ngelol ka kamar Fitria. Anu katingali keur dikurudung we, menit tibra anak karanan katinggalina teh. Astagfirullahaladzim, Fitria lain salat subuhnya. Jaki ngadeukeutan ka Fitria. Fitria. Jaki ngageuingkeun Fitria noelan kana palebas simut.
Kulisik Fitria ngulisik. Fitria harita narik simutna. Ret ngareret talaunan dari kekereceman. Barang di hari beranaka tinggal di jaki anu keur nagog. Anu masih lengkap make baju koko jeung make peci. Fitria neuteub sajongjongan ka jaki. Bangunan kasima anak keranan ku jaki. Fitria. Subuh lagi. Tetepan eta subuh. Fitria harita neuteub anggar ka jaki. Jaki. Fitria seumur-umur karena ngomong kawas gitu turun lele. Naon Fitria? Kamu di mana? Akang terus di masjid. Fitria harita teu malan. Tepan aja. Sekarang deui siang. Cek jaki harita bari cengkat. Fitria oge harita langsung ngalaan simutna. Nu saturusna cengkat, jaki mihilan ke dapur cepret lampu dapur harita di lampu dapur dihurungkeun. Pok jaki harita ngomong, "Fitria, bade ibak kumaha?" Bade ibak, ku akang pangenah harikeun cai. Jaki anu nawaran ka Fitria. Nu ditawaran harita ngadat ngajanteng nangtung bari neuteub seukeut ka jaki. Teuing naon anu aya dina pikiran Fitria. Dina hate Fitria, Ya Allah. Nah yang dosa ka jaki. Jangan masih gitu bageurna bet ku aing dicarekan bebehakan. Asa geuningan manehna teu dendam ka aing kala nawaran mandi jeung rek nampang narikeun cai. Fitria, hei. Hareup ngahuleng. Aing bade ibak, ku akang panahirkeun. Fitria harita tungkul bari gideug. Nandakeun moal. Nyantos. Cih. Uduh heula cih. Ngatepan teh siang. Ceuk jaki anu tetep sopan lentong. Teu sugan saeutik oge. Ngunak-ngunak eta kumaha. Padahal manehna geus dicaci dimaki cikaneh pisan. Sewaktu Fitria anu geus puguh nangkep ka manehanana, ajarkeun manehanana anu nyieun kasalah. Fitria ngaleos init kacai. Sedengkeun jaki majongjon we harita kuprak-keprak nyadiakeun sarapan jeung sajabana. Lantaran manehna sagedeung deui arek init dagang lamun engke geus waktuna. Waktu beuki nyererek ka beurang. Manuk disarada harita. Lantaran Pak Haji memang ngukut manuk. Jadi rame di dinya teh lamun waktu beurang. Panon poe anu geus moreret di belah wetan. Katingali mani endah nakeranan. Jaki anu keur ngelapan roda bari ngasup-ngasupkeun persiapan manehna rek init dagang. Sedangkan Fitria anu nangtung we harita di jero imah bari neuteub ka jaki. Teuing kunaon. Sanajan keuheul ka jaki, tapi manehna asa emung, asa wegah lamun ditinggalkeun ku jaki. Sudah si jaki bakal dagang deh. Aing deui mah hartina sorangan berenang. Cek Fitria harita bari neuteub panonna kana beungeut jaki anu renyah katingalina. Tekung sirila harita torojol aya Pak Haji. Pak Haji. Cek jaki harita bari ngasongkeun deungeun suntangan bari di lantaran memang kitu jaki maka kolot. Kumaha? Alus dagang teh. Alhamdulillah Pak Haji. Aya berkah. Nya syukur alhamdulillah tuh. Kumaha majikan cager? Alhamdulillah Pak Haji sehat. Nya syukur atuh. Nah, tara katingali kaluar majikan teh. Masih kana ngawagu panginten Pak Haji. Jaki anu ngobrol harita katangkep kadenge saware sorana. Ku Fitria. Fitria anu ngadenge ngadepong we harita dina satukangeun gordeng. Kur katingali panonna hungkul anu herang culang cileung. Geus udang we kieu pamajikan. Alhamdulillah atus Pak Haji. Oh nya syukur atuh. Eta keur naon? Keur masak baso. Mun Pak Haji nuju ngahandeutkeun ieu caina ngagolakeun puguh. Kalau meh langsung angkat engke. Oh nya sok atuh nya. Rek maraban heula manuk ieu.
Lamun atuh Pak Haji mangga sanggeus puguh kitu maleos Pak Haji ngaleos. Sedangkan Fitria anu anteng we harita ngintip. Sanajan kehe kumaha oge kajaki tapi deui. Fitria teh da memang jiga anu mung leupas teutepan ti Jaki. Jaki anu geus beres ngelapan lodana, geus meres-mereskeun mangkok jeung sajabana. Waktu anu beuki beurang wae. Jaki asup ka imah. Fitria barang ningali Jaki anu leumpang. Buragiru manehna diuk. Katingali cai kopi anu ngebul keneh. Regot harita Jaki ngaregot lantaran tadi manehna samemeh keluar. Manehna sempet nyuhul kopi dua jeung Fitria. Fitria teu ngareret harita. Jaki oge teu openan harita. Leos Jaki teh ngaleos ka tuka ka dapur. Fitria murilitkeun panonna. Nepi kakeun panonna oge jeung awakna harita milu ka tukang melong ka Jaki kana tongongna. Jaki anu geus nyiapkeun sarapan jeung sajabahna. Bari jeung manehna mah teu sarapan. Lantaran manehna masuk di jalan we sarapan teh cukup ku sareng koneng anu hargana 4.000 atawa 5.000 sabungkus. Sanggeus beres Jaki ganti pakaianana tina baju koko. Sarungna dilaan digantung dilepan seperti biasa di kamar leutik. Baju koko jeung kopiahna digantungkeun dina paku. Saterusna Jaki salin ku baju bodas, teh ku baju hideung we tangan panjang seperti biasa. Tapi nu puguh mah salin ku baju hideung teh tamah necis keur Jaki sanajan eta sederhana. Kahandapna celana sontog lain celana panjang ieu. Anu sakuna loba. Rap make topi. Nu saterusna Jaki keluar. Fitria anu neuteup seukeut ka Jaki hayang ngomong sabenerna mah. Rek nanya, rek ngobrol itu jeung ieuna panjang lebar, tapi teuing letahna jiga anu kelu, bibirna jiga anu kakonci. Kabetem. Tapi ari panon jeung pikiran geus ngomong ka Jaki. Pok Jaki harita anu ngomong ka Fitria. Fitria, akang angkat heula. Mudah-mudahan dina dinten ayeuna akang tiasa saep deui jalanana. Fitria tinggi ka mana-mana nya. Sarapan tos disadiakeun ku akang. Itu cai tos ditahir ku akang daripada ibak. Assalamualaikum. Fitria teu nemalan. Dina hate manemalan. Nang teh teu kadenge we ku Jaki. Fitria neuteub seukeut. Jaki harita geus dina pantolawang. Fitria harita ngomong ngagerowan. Jaki. Fitria harita atar Jaki ngareret bari eureun. Ayeuna Fitria. Mulang wayah kumaha? Luka tuh, tacan terang. Nyantos satunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakara. Jaki barang ngadenge ucapan salam tinu jadi pamajikan anu nemalan harita eureun. Red kada jadi pamajikan anak. Lengeh imut. Nu saterusna malikeun awak kencling jati hari Jaki harita init. Mawa hati anu bunga lantaran pamajikan anak geus wani nemalan atanapi geus nemalan uluk salam manehanana. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Fitria geuningan tia bisa nemalan kai. Cek Jaki harita leumpang ngagigidig bari mawa hate anu bungahna keranan. Barang nepi kana jembatan tempat kenang-kenangan manehanana sawaktu manehanana dikawinkeun. Loba barudak anu keur nalongkrong aya kana geneupanana. Mang Jaki. Aya pasok mang lah bisa teh mang di dieu. Oh, sabariji. 5 mang.